Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Wasi wa mah. Tong ngalamun wae bisa stres. Oh ya kayak stres wae. Emang ngalamun naon atuh Ki? Nyaeta wae ya teh keur mikiran hidup rumah tangga lah. Bejana maneh jeung pemajikan keur parasya Ki. Iya. Aduh, nasib rumah tangga teh asa kieu. Emang naon kitu masalahna? Masalah nama tepira wah masalah keyakinan lah kan mana jeung pemajikan mana teh seagama lain sih emang terus keberadaan keyakinan mana tuh Ki nu matak maneh parasya teh kan salila ieu urang selalu yakin dan urang teh kasep tapi manehna teu bisa narima karena keyakinan urang yang selalu dimasalahkan dasar jelema gejual naon gitu Wak koprak we nu kitu mah ayo aku naon jadi kitu ka urang teh